Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anu ku pribados dipi hormat oge dimuliakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kelas 10 anu sami-sami hadir di payunan laptop atanapi di payunan HP sewang-sewang anu tujuanna nyata pikeun ngalaksanakeun pembelajaran khususna kanggo pelajaran sesuai jadwal pelajaran bahasa Arab Sunda anu alhamdulillah dinten ayeuna materi anu bade kurang dilaksanakeun nyata materi-materi anu kaitanna sareng bab kahiji. Naon bab kahiji? Bab kahijina nyaeta judulna teh tarjamahan. Sok mangga ditulis heula supados teu hilap bab kahiji tarjamahan. Tah. Ye bab kahiji tarjamahan. Tarjamahan ditulisna ku aksara Arab. Make ditulis ku aksara Arab yen sadayana kanggo kelas 10 teu aya tulisan latena sadayana ge ku aksara Arab. Tah ieu bab kahiji. Bab kahiji tarjamahan mung saatadeun kadinya urang tingali heula kumaha tata carana ngalaksanakeun atanapi ngadambel aksara khususna ngagunakeun bahasa Arab. Tina sebutanna teh lamun nu ilaharna mah disebut aksara Arab pegon. Tah dipayun mangga tingatkeun ye aya huruf hijaiyah sapertos biasa dimulai alif ba ta sa jim ngan aya anu benten. Naon nu bentenna sapertos huruf C. Huruf C ditulisna eta teh huruf H ngan titikna 3, huruf jim titikna 3 di handapna eta disebutna huruf C. Aya ge di handapkeun huruf C huruf G. Ai huruf G mah nyata huruf kaf ngan huruf kaf aya titikan 3 di handapna eta ngaranna huruf G. Salajengna huruf eng teh huruf ain ngan titikna 3 di luhur. Jeung terakhir huruf ya mah disebutna en nyata titikna 3 teu ilahar kos ya biasa. Tina 4 huruf eta ditambihan oge tina aksara Sunda Arab mah disebutna aksara pegon nyata aya syakal. Syakalna teh kos mad cuma eta lain mad disebutna teh ngaranna e. Di mana-mana aya syakal kitu maka disebatna e. Pas kitu. Tah urang praktekeun we tina bab kahiji tarjaman anu bieu teh kira-kira aya teu. Diaoskeun tarjamahan. Aya tarjamahan teh disebut oge alih basa atawa nyalin basa atawa cek bahasa Inggris nama disebutna translate nya. Naon hartina tarjamahan? Mindahkeun teks tina bahasa sumber atanapi bahasa asal kana bahasa sejen atanapi bahasa anyar atawa disebutna kanu narimana atanapi ilaharna mah disebut bahasa sasaran gitu nya. Jadi aya bahasa sumber, bahasa asal, aya bahasa sasaran. Bahasa sasaran teh bahasa penerima atau anu ditujuna gitu. Teh eta narjamahan aya kecap lain tina tarjamahan sebutan lainna. Aya anu disebut transliterasi. Aya transliterasi mah disebutna alih aksara. Aya oge nu kadua transkripsi. Aya transkripsi mah alih wangun. Wangun teh bentuk tina ucapan kana tulisan. Ngan aya nu sarua kos tarjamahan.
disebutna nyadur. Nyadur mah narjamahkeun niru atau napi pipilueun. Pipilueun nyonto karya sastra tina bahasa asing. Tah sakitu mudah-mudahan aya manfaatna. Mung aya tugas, tah tugasna ieu. Tugasna rubah kana bahasa Sunda tapi tulisanna ku aksara Arab. Anu mana? Tah ieu. Mendaki bukit. Ieu teh hiji prosa. Mendaki bukit San Francisco 1870. Mendaki bukit dalam tram kecil, angin memacu dari balik teluk, agak sayup biru laut tak tersentuh oleh gapaian tangan yang kecil. Taye tugasna kedah dikumakeun ditulis ku aksara Arab ngan bahasana bahasa Sunda. Terus mungkin dikepalkeun tina Minggu Payun nya. Tah sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna pikeun urang sarerea nya. Hapunten bilihna aya kakirangan margi rumasa jalmi anu teu luput tina khilaf nya. Tah sakitu wae mudah-mudahan aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.